upami riwayat pendirian pasantren, nah memang pasantren itu tos berdiri satu acan merdeka di tahun 35 tos aya pasantren. Dugikeun ka mama mah mengalami di udag-udag ku Belanda pernah, dugikeun ka zaman 30S anjeunna ngungsi ka Kepal. Jadi masalahnya perjuangan anak Masya Allah di Karanggamulian Kabungkur. Tak kuasa gitu penginten simkuring mah generasi penerus. Tos masantren 5 tahun teh tas simkuring cacantiasa ngaos. Ayo spotos Kang Haji Yusuf Amin mah tos diparayun abdi ka dieu oge eta mah tos kataran apiah eta mah. Gitu. Simkuring mah can hiji-hiji acan nalar alpiah ka dieu jurumia oge teu acan tiasa. Namun pahlawan